baju damel naon? Cara biasa nyebut Kang Asep. Nyoy. Biasa we ieu keur kurad kored. Teka mana Nyoy? Pugo ieu teh nuju ka Resel. Saya damel. Bade dibantosan ku abi Kang Asep. Tuhnya bener. Komo nawaran bantuan kieu mah pasti aya kahayang. Lah, teu kudu dah. Teh beres ieu oge. Oh, terus bade beres. Ieu mah manawi Kang Asep. Aya artos tiis. Nya cek urang oge. Pasti rek pinjem duit ieu mah. Artos tiis. Teu boga tuh. Da urang mah tara nuna duit dina kulkas. Sanes artos anu di kulkas. Maksud teh biasa ngabantos heula abi gitu. Nyelang heula artos 200 mah. 200? Jang naon duit 200? Ya biasa we seueur kaperyogian di bumi teh. Gas seep, galon seep, token di sarada gitu. Murang kali di hoyong jaraja. Kumahanya aya duit mah jangan sarua atuh urang gerek dipake. Kang wayahna tulungan Kang. Pokona mah pendak lunas sareng abi mah Kang. Nging hariwang. Nyaan panggih lunasnya. Muhun Kang, pasti. Nya geus atuh. Ieu teh nya da kebeneran teu moal duit ieu teh. Nomor rekening angerlin. Muhun Kang. Leres masih nomor rekening mah nu eta. Tah, geus di TF nya. Mana Kang? Balik. Tah, Oh muhun. Nu nya Kang. nya sami-sami. Kadenya panggih lunas. Nya siap Kang, gampang. Kela. Cenah tadi rek mantuan ngored. Moal terjadi. Tadi mah action hungkul. A few moments later. Mana si Nyoy nya euy? Tatara katingali. Kewe lah. Tuh, geuning aya si Nyoy. Sahari. Nya, halo. Ayeuna enak kadinya nya. Nya. Aing mah. Aduh. Si Asip nih. Aya meureunnya lah. Assalamualaikum. Nyoy. Kamana nya euy? Siap. Gas atuh lah. Jika nu teu mampu wae. Tapi sorana mah aya di jero euy. Nyoy, Ulinkeun pokona mah. jero kitu nya. Assalamualaikum. Nyoy. Assalamualaikum. No baru dak aya can. Nyoy, Aduh. dirinya teh gering. Nya puguh. Dia teh saminggu gering. Teu kuat ka mana? Kumaha atuh? Kumaha atuh naon? Aduh. Nya kan didinya teh nginjem duit. Cenah harita bebeja ka urang moal lila rek dibayar. Abi mah teh ngajanjikeun rek mayar. Ari basa eta cenah. Walami. Pokona pendak lunas. Ya kan cek saya ge pendak lunas. Lain pendak mayar. Leh. Nah kitu. Tah ayeuna geus panggih. Jadi lunasnya